lantung di lemah edan. Nanya. Siap kadal nana lu kenain siap. Yang mana? Udah baik kitanya. Aduh, aing keur selamat aing di dieu. Dong lapas sebae gunaan. Coba sia ulah repe bae, dong tunggul. Muak-muak sekalian yang bukurna. Jadi dia yang ada ngepok aing. Atuh coba kadang-kadang puakna ku aing. Ya, dengarkan ku sianya, rasakeun kenikmatana. Ambuan ku irung sia tah. Oh, gak bagara. Jangan sia cici ngepok sia bau beledus. Doang cabe di sangwan. Parah. Ih, aneh aing kena pok sia ku hangit-hangiteun. Awas keluar jeung bukur-bukurna. Oh, meureun. Jadi teh ada hanut. Tah dulu tah samet mah. Ih, jorok sia kan itu gerambe-ambe itu. Oke ke aing obelah sia ulah ka mana ulah ninggalkeun aing nya. Oh, Anu obeh sia gerak ninggalkeun aing. ulah kebal-kebal itu. Oh, Jauh eta si eta. Jelema na geus puak nama dudukan hangit. Ih. Ampun aing mah. Saya tuh budak jing. Kagetkeun ku aing mah. Ayo sia ku aing keur naon sia? Keur ngeceramahan bangkong sia. Sia baksa ngagetkeun aing bae. Nyaon aing jeung kadal. Udah itu tuh keur obeh. Ai. Kadal kunaon? Metet. Mang dia mang, diuk lah diuk ya, diuk. Si kadal ka mah gitu. Pan ceritana kieu ya mangnya. Pan aing dia diuk dua anjing manehna. Aing diuk alabatan jeung tunggul bae, repe bae aya sekali ngobrol. Oh amat ya labatan pirunan. Oh tah, coba yang ambuan. Tersikat berapa gitu sih ya? Ayo men ge 3 bulan mah, pantesan KGL hebe ku sia. Puting di kilu mah. Kemana? Ih, geus hayu be, aing aya acara yo. Acara naon? Geus ngilu be, pokona mah geus kadal mah tinggalkeun be. Oh, geus hayu ge. Ge. Ayo. nah kita budak kan ninggalkeun aing. Woi. Ninggalkeun aing tambuat. Pak. Sia bener-bener ninggalkeun aing alabatan tangkar kutulangan. Sia aing geus tah. Ayo. Haro aing keselamat aing di dieu dong lapas bae wagunaan. Coba sia muak-muak kadang bukur-bukurna. Ih, boy. Ayo sia ku aing keur naon sia.